isuk-isuk di jandela kieu beta. Di jandela mandi encan oncan. Santri. Neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Bro, anu kula cenah anting nu balade jasa lalaki tah we lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-arana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tah we lalaki keur ieu mondok henteu biasa geus kitu. Bas antapkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah wur ka pabrik nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang piwaliieun atuh santri mah. Geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana wak masih keneh kerek. Udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nuka pabrik geus di pabrik nuka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majlis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu teh jelema ka pondok deui kerek deui khawarikul adat. Santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur neuk mulai ngasupkeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sapodo teh urusan kos kitu ieu penting mah aing ngaji salat aya nu paeh nyalateun shalawat beres santri mah kahirupan geus beda nya mah tuh isuk-isuk di jandela kieu beta. Di jandela mandi encan oncan. Santri. Neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat jasa pokona geus. Nyahoeun urang lembur ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung namun deuk main bola isin bae aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna jakena surem kunaon teu bae sakola teu digawe teu kumaha masa depan si Asep daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embung lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa teu padahal mah santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mah ngan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti ulah dikira santri
masa depan melejit dalam meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadahar maneangan sorangan, lain kita kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh, si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae. Merenungnya ngaji tilok non tilok. Ye, menang 5 tahun, genep tahun siap kadeleuna. Lembur geus mulai memperhatikan si Asep. Nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan. Der bae kuari ngayakeun muludan. Asep ditabalik. Kunaon yang jadi protokol yeuh protokol. Keseu nu nyaho dalil. Mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep ditabalik Sep balik heula Sep. Naon muludan protokol. Ya siap. Siap atuh jadi protokol atuh bohong. Mulai nyana jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman. Wih, hebat atuh si Asep atuh. Di pondok nagenya mah ngabaca bae pan. Ngaji henteu ngabaca bae. Eleh beo mah. Kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh geleng nya. Lah aing di pondok ge sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nya hei sabisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa ada si Asepnya. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep, iya Haji Podoli itu bisa datang, macet didoyong, macet total kayak kontainer. Aku batu, Asep bela ceramah siap. Nyana napas lagi ya. Cilok mundur santri. Alah, aing nyaritakeun sagadang pecang aing lah. Jeung monyet geus bisa aing lah. Muludan geus nyana. De beres. Amplop 3. Protokol Kori. Eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece. 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkan. Begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh. Komo geus 7 tahun, komo 10 tahun mah geus kadenge rada bisa pepeletekan, geus mulai diperhatikeun. Cep, ulan si aya di imah aya. Tutu mang anu paeh. Aju paeh sih bebeja ka aing. Pangmandiankeun Cep. Tuh nu bisaeun sia mah pan santri. Siap. Satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing. Paeh banjennya geus paeh banjen teu ngalawan. Ayo geus. Pokona main guyur-guyur bae geus. Apaan? Tilok mundur santri mah. Masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur. Masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar. Masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki. Nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna. Terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh. Kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh. Eta kos gitu, tapi keindahan jadi santri. Masya Allah. Lapar, karak masak. Masak, isikan, golot. Cak babaturan ieu urang pan sangu doang eueunan tenang. Ih, aing mau ulah sok hese-hese.
lain gitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cak aing tenang ke aing ka dieu sagedeun gorenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya tah ulah ngomong ayo hija sia bisaan emang keur ieu sia teh meuli ayo baheula goreng beres golotrokeun nah nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya nah hahaha bae seserian menang sampai dua pai kotok aing gamah legit siapa barunya iya teh nu di dahar ku sia teh goblok atuh sia nu goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu disana ka mana balik nek balik nek nanti sagedeng doang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cak babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju orang dibawa balik hujan menang saminggu datang di sini mah baju aing bawa ku aing jeung aing kalotor pake benges tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilaheun geus masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ke waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya ana blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entek teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na walad doholi ieu mah kena buleut dodna walad takos gitu wadak disalapkeun yes kubatur di ortodok kajin diburut kajir dibuduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut ya carici di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna sakabeh teh jeta murid aing imam ternyata teh neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imam teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong
Ayo asal maghrib pulang maca Quran, di asal maghrib maca Quran, aya nu ngadenge jarapi teh babacaanana. Kerapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek ke belah dina daek. Nah, kula akhirna mah dibere imah, dikawinkeun, aju kuari jadi imam di dia. Alhamdulillah. Santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan. Jadi imam. Hakim ngimam ka santri hakim. Ih, kuari di Tanjung Priuk. Lah, di dina lu calece mata budak. Baheula Hasanuddin urang Serang. Wah, eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan. Di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah. Memeh ngaji wudu keula 2 piring. Kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri tah. Eta kaparake. Sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit. Kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah. Masya Allah aja ikhlas santri mati lo yang dibayar ayo letik macam naon. Masya Allah. Iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mah santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mah santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup. Ulah ora emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa. Nomor kahiji anu jihad di medan laga perang, nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah. Urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu jadi jadi antep bae deh ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh. Iya di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi. Tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok. Daek los terus bodoh sia jang sia ieu. Sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon teu acan balik bae los acan pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana aju leuleus di hatena leuleus sakalina teu leuleus balik teu balik. Jadi beda salap mah